Allah dek nguji ke seseorang, dek nguji dek naikkeun pangkat diuji heula, dek naikkeun pangkat diuji heula, tanpa diuji moal naik pangkat. Eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin, disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya. Tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahan. Kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, tapi sabulan hampir teu kuat awewe hayang dipegatkeun. Masya Allah, kasep ku kasepna, gagah ku gagahna, sugih ku sugihna, tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana, ya otomatis dipegatkeun lah. Kawin deui ya kasep, menang sabulan awewe hayang dipegatkeun deui bae, teu kaharti pegat. Kusabab kasep jeung gagah atuh kawin deui. Babari kasep gagah sugih atuh babari. Atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikanna wallahu a'lam bishawab. Deuk kumaha lalaguanana coba. Nah, menang sabulan awewena tetep hayang pegat deui bae. Ih, masya Allah. Barang diteliti-teliti horenganan teu hudang. Teu hudang. Disebutna impoten. Nah, jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae. Eueuh rasa, eueuh ngeunah, eueuh nikmat, eta lah impoten. Cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang, tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten, ieu moal bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibabawa teh kuari ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ke masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaan kan ku iman. Diputat, diketos lamun aya orkes moal aya nonton, moal sebab iman ngajagaan. Tiluk aya nonton di ketos mah pan sareuris ya. Mun aya orkes emang urang di nonton teh berarti impoten imanna impoten eta geus kitu ngaranna tah. Nah, diketos bahkan tilok aya nu ngridit. Tilok diketos mah capeun nu endek ngriditkeun ge sebab tilok daekeun. Urang ketos tilok daekeun nu geus paeh mah. Anu hirup mah biasa. Tah, ieu. Lamun masih kene aya anu ngridit impoten ngaranna. Nu dibahayakeun ge ku Kangjeng Nabi, nu dikhawatirkeun impoten iman. Impoten bobogaan mah teh malah ka Haji Pendi diurut ku Haji Pendi. Deh. Atuh pokona mah asal datang ke Haji Pendi selesai. Urut sekali teu hudang, dua kali teu hudang, tilu kali dipotong punya. Nah, impoten iman nu bahaya ge. Ya, teu bisa nganterkeun urang kana kanikmatan dunia jeung akhirat. Mentak Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia dek ngabener-benerkeun nu impoten. Wasammihi iza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Ngaranan ku anjeun wahai Aminah
orok anjeun anak anjeun idza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun ngaranan Muhammad. Masya Allah karim satu madu aqbah bakal terpuji gerage mentek di ngaranan lah Muhammad diketos lamun aya nu lahir ngarana lain Muhammad diketos lamun lahirna bulan Februari Febri lamun awewe lahirna Oktober Oktovia kolo peking lamun lahirna Desember Desi lamun Agustus Agus. Masya Allah ngaran eueuh masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah Muhammad Agus Muhammad Supendi Muhammad urang mana teh Supendi teh urang Vietnam Supendi nah pakaian Muhammad pang bagus ngaran Allah make Abdullah Rahman Abdurrahman Rahim Abdurrahim Khalik Abdul Khalik teh bisa mun pendi mah Abdul Pendi teh bisa jurusan nah make Abdu lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil aya babin saurang sakarang ngaranna Pak Wigi urut di Sukamantri nya urang tendenan Muhammad Wigi berarti Jawanya Wigo kuduna nya Wigo tapi di dituna Wigi nya panggil ke di akhirat ti heula lamun Wigi doang angel nya mangkana geus panas ban polisi teh atuh wah ujianna digarang di akhirat na kieu panas nya ta tapi lamun make Muhammad ti heula Pak Wigi Muhammad Wigi maju ti heula maksudna mun ka sorga ti heula ka neraka ti heula oh masalah daripada nungguan kebal. Nah, sarua pendi ge. Muhammad pende maju. Kira-kira kula bae kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba. Pantesna heulanan ieu mah. Pantesna sepakat ieu mah. Neraka aneh. Heran kula ge. Heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroana. Teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu. Hanya Haji Epi mah nyahoan jasa ka nyana. Teu kudu mah masyarakat kabehan neraka. Ih, Masya Allah. Tah, cek saha neraka teu panas. Oh ti dituna. Neraka mah panas kecuali wali-wali Allah. Atuh malah wali lain. Kiai lain panas lah. Nah wasamihi idza wada'tihi Muhammadan ngaranan Muhammad manta kabeh urang boga ngaran boro-boro urang jelema baju aya ngaranan samping aya ngaranan lamun urang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama tapi urang Islam mah justru make ngaran kabeh ge surga aya ngaranan kabeh neraka aya ngaranan kabeh ya Allah ya Rabb masjid aya ngaranan majlis aya ngaranan mentak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah nu asmaul husna make Abdu atawa tendenan awalan Muhammad atau Ahmad. Nomor kedua tafaul ke para aulia
para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa, Ibrahim, Zulkifli ge aya Zulkifli baheula mah aya ngaran. Kuari mah lamun aya nu minta ngaran ya ka kiai, ka Ki Uding coba ieu minta ngaran gula. Oh sia, bukan ngaran laki tah we. Lalaki geus lah ngaranna Isa. Bungeun teh masyarakat. Bung atuh Isa mah tembung masih Musa. Bungeun. Hayang Jeffrey bangsa nu kari itu tah. Freddy. Teu daekeun kuari mah baheula mah. Atau tafaul ka para aulia Allah, ka para ulama Nawawi di urang boga ulama, kemudian Maulana Hasanuddin. Nah eta ngaranna tafaul. Ulah sambarangan ngangaranan. Kitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang. Ngaran Aminah loba di urang. Tapi ku hari mah teu daekeun. Budak teh teu daekeun dibere ngaran nabi teu daekeun. Ngaran sahabat teu daekeun. Masyaallah karim. Nya tah ieu urang geus terkontaminasi. Komo ka hareupna deui. Urang ku ari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna. Nu baheula diketos suci, murni, bersih, putat kitu keneh. Maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atau ayeuna sing jelgir orang asing. Atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya. Encan ka hareup Ki Uding Onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu. Moal kebal deui ye. Cek itu lain rasaan meureun. Atuh lain rasaan nya pamajikanna geus teu bogoh ka nyana. Nyana geus teu bogoh ka pamajikanna cak nyana. Jadi bogona kanu ngora. Nyana ge kapan nya pamajikan teresep tapi neuleuh si embar resep keneh nyana. Tah balikan deui. Urang teh ya kuari boga kangjeng turun ke alam dunia ngabener-benerkeun nu infoten iman. Iman urang ulah infoten. Kumaha infoten iman? Infoten iman mah sakumaha tadi sanajan geulis tah pamajikan tetep teu ditoel-toel acak. Sanajan deukeut ka masjid iman infoten teu daekeun ka masjid. Sanajan majelis taklim ngejegir di sisi mata iman infoten moal daekeun nya ka majelis. Moal daekeun. Haji Pendi doang anu sering ka masjid mah. Haji Pendi mah masyaallah masjid pondok pokoknya terus-terusan di deuleuan bae mana kipas cokot ku jana. Sering ka masjid. Tapi kos kitu lah laguanana. Kukula ge ditegur sebab teguran masyarakat. Teguran masyarakat kieu cenah sok hajeng Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatankeun. Emang kunaon? Atuh kipas 3 eueuh kabeh. Ya Allah. Akhirnya kula ya kula nanya, Haji emang bener kipas dicokot? Bener. Kunaon tuh? Dahar dihadet emang rusak cek nyana. Tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari. Tah ieu impoten ieu nu kitu ngaranna. Impoten iman. Ieu kakarak bab syariat. Urang lamun di syariat infoten iman. Masya Allah. Permaksiatan moal kajaga lantaran infoten imanna. Duit bank terus bae. Kreditan terus bae. Aya awewe lain muhrim terus bae. Infoten ngaranna. Judi terus bae. Masya Allah. Kula sedih sabenerna mah. Kumaha sedihna? Unggal-unggal nu leungit motor lumpatna ka ketos. Ketos mana? Ketos mana? Kan di hikmat aya ilmu. Aya ilmu lompatna ka mana? Ieu ketos deui. Tatangga Haji Epi kajeun kumaha ge. Ketos tah, ieu ketos sarang pemalingan. Nah, makana polisi bodoh sebenarnya mah. Alah tuh bener-bener lupa tak ketos tilok beunang bae apa kerja sama apa naon sih? Iya ale. Nu leungit belah ditu datang saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan teu dibejakeun dong ke ketos. Nah, belah ditu gelam. Sasangaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu. Jak ketos deui bae. Masya Allah.
na ieu horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos ka kiaina ka ustadna ka santrina di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut mantak lamun aya kiai geringan be dipake karesep ku Gusti Allah moal aya kiai teu gering moal aya geringan be sakanya hoku laki uding memeh lahir geus gering aja geus gering kiai mah kos kitu kabeh ge lamun kiai teu gering-gering teu dipake karesep ku Gusti nah ieu ge sarua ye lamun aya kiai aya santri aya ustad araman kabeh di lemburna teu kanyahoan hebatna teh kiai tapi lamun cel loba nu mabok cel loba nu zina cel loba nu judi robah teu tah hate kiai robah teu hate pemimpin Allah dek nguji ka seseorang dek nguji dek naikeun pangkat diuji heula dek naikeun pangkat diuji heula tanpa diuji moal naik pangkat eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahanana ieu urang mah kuari ku partai bae ku partai ngagilek bae pilpres geus gilek bae ngagilek deui urang lain bagian kiai pilpres mah bagian polisi bagian TNI sakalian ka neraka jahanam masalah geus kiai aduh emang neraka atuh nu teu bener mah henteu ngan moal aya ja geus teh masa bodoh sia teh mangsia masa bangsa ka ditu los nah ieu maksudna sing lempeng ki uding kurang lempeng sabarana keur eta beteungna loba duit pamarentahan nya eta anta kukula dicarekan aduh ieu kumaha mun kabur pae abah heula bari geus diseusuhan ku nya kabeh bari geus rada nyayan tah mantak wajahna nyai giliran nyai napas kurang kajahoan kukula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah kadeuleu insyaallah kadeuleu dina naon cenah kiai tarang mah mengkerut tarangna urang kudu boga pamarentah tapi urang ulah milu-milu jeung pamarentah hese tah urang kudu boga sebab lamun pamarentah atuh nu nyieun SPP teh saha nu ngabenerkeun SPPT urun KTP dan lain sebagainya nagara acak-acakan tapi urang ulah milu jeung pamarentah ngadukung ngadoakeun ulah milu sakitu urusanana wantak ulah ba beuh lamun ditampung bae tampung tah ieu momononna ieu atuh duit miliaran cek jana kiai bodoh-bodoh teh sia teh aing nu bodoh goblok tarima bae si jaloba cenah nu narima nah ieu kakarak pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ieu masyaallah subuh jam 7 bae subuh jam 7 hampir teh salat eta dibere saeutik doang eta komumun gede asana moal salat nya mah tak ieu duit tukos karar itu teh ya lain paranti jang jelema anu neuk ngembangkeun agama moal beres moal aya geunah impoten imanna nah nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah karasa ngeunahna ibadah lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat salat teh nikmat kadeuleu Allahna Haji Pedi mah karunggoni panu kadeuleu salat teh karunggoni nu kadeuleu ya Allah ya Rabb para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Kangjeng Nabi umi teh artina teu nulis teu maca sebab Kangjeng Nabi lamun nulis besi dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi umi teh lain bodoh teu nulis teu maca nu mantak Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu nu mantak teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi kolbuna caang deuk
nyarita ke naon Kangjeng Nabi dek ditanya naon Kangjeng Nabi urusan politik ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi politik Kangjeng Nabi Isa kumaha di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam Kangjeng Nabi Nuh hafal Kangjeng Nabi mecaang hatena nanyakeun perekonomian ulah perekonomian di zaman Kangjeng perekonomian memeh Kangjeng santas Kangjeng perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi nu jadi presidenna ku Kangjeng Nabi geus kabaca di Indonesia bakal merdeka presiden pertama Bung Karno kedua ketiga keempat dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan dibere nyaho wali Allah mah nu kuari bakal kuari masih kene presiden terhormat Jokowi kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus wali Allah geus dibere nyaho ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho ngan teu meunang dibejakeun caang Kangjeng Nabi mah atuh kacaangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi liwat anu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi liwat ke kuburan aya nu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar mizan katingali ku Kangjeng Nabi siratal jembatan siratal mustaqim katingali lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng surga jeung neraka katingali caang Kangjeng Nabi hatena urang sebagai umatna titah nuturkeun Kangjeng Nabi lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabi na caang hate ieu nu bantak para roek ge ieu tu bantak para roek ya Allah ya Rabbi dagang ku dagangna dioplos ngalulu Masya Allah ih teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal atuh kula ge sering leungit sendal ya kula sorangan sekula sendal ka mana cenah eja aya di pondok Masya Allah nah iyalah anu nyieun poek hate teh eta karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sungut berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta caang urang ge sarua bisa nempo geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah saha kumaha mantak deuk aya gempa ngabejaan deuk aya tsunami ngabejaan ndek aya naon bae ngabejaan aya anu kaleupasan ngomong waktu ndek gempa aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika ndek terjadi Palu aya anu kaleupasan ngomong Masya Allah lamun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor bae lumpat ke jero Masya Allah kaleupasan ngomong tah jadi nyahoeun tah Kaji Pendi be pernah dikit Haji Pendi be cenah dagang naon ge moal maju cak abah malu sugi-sugi tiba-tiba omongan abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyeun imah kawin deui eta ngaranna maju kan ieu makan dagang teh sawah itu dijual mobil dijual imah beak sapotong deuk baju bayu bae eta bener teh abah barang bah emang bener ih aju ka jero teh abah datang ka kuari bener nyana mau ngakuna kula cenah akrab jeung abang deh di mana tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maksudna ulah dijadikeun infoten iman urang dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut dibawa ku layar dibawa ku iman urang ayana naon iman lah anu ngadukung urang ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe secantik mana bae awewe pasti menta diceraikeun kitu kene kolbu urang iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kahiji walimatu tasmiyah ngaranan anak make ngaran anu bagus lantaran Kanjeng Nabi geus caritakeun sakumaha tadi. Nomor kedua urang kuari maulidan maksud maulidan teh
coba orang nempo sepak terjang Kangjeng Nabi kacekasan Kangjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi ulah hese-hese Kangjeng Nabi mah begitu mantas perang cara rape kabeh katigali ku Jabir bin Abdillah Kangjeng Nabi karunya amat mana kesangan mana capek akhirna bebeja ka pamajikanna neng geulis ka pamajikan aya naon Kak Kangjeng Nabi bangunna capeun pisan kumaha lamun masak jang Kangjeng Nabi 5-aneun atau 10-aneun boga naon aya cek nya gandrung mah geus urang jieun mangga ke kakak ye cak Jabir teh mencit embe aya anak embe mah geus dipencit ku nyana anak embe na dipasak gandrungna dipasak ngan saleter gandrungna ge dipasak harewos bae Kangjeng Nabi na harewos cak pamajikanna diharewos Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan-lobaan 10-an bel 5 sampai 10 ngan saleter masakna. Oh, insyaallah cek Kangjeng Nabi gara pasak bae. Langsung udang Kangjeng Nabi. Wahai para sahabat, pamajikan Jabir bin Abdillah keur masak jang urang, hayu urang kadari itu kabehan. Makaning kabehna aya 700 wakilas 1000. Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang. Di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon Kak? Aduh ieu Kangjeng Nabi cenah bebeja kabeh. Atuh tadi diharewos. Ieu geus kaharewos tapi jana datang-datang ngomong bae teh kabehan. Wah, ieu mah kiamat sugro cek kieu. Waduh pamajikan geus kieu bae. Masyaallah nyalahkeun ka salaki emang pamajikan mah kitu bae. Nah naon ge nyalahkeun ka salaki bedarder eta di imah. Tadi geus harewos. Ci cek Jabir enggeus. Atuh pan 1000 emang nu kumaha ngagotong imah. Ulah kitu. Ribut pamajikan jeung salaki. Eta aya ti dituna berarti eta. Namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget. Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah. Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa. Ngan Sidina Ali mah lamun ribut bae ka masjid ngagolel. Aman kan. Asal ribut ka masjid ngagolel. Mantak besi diketos di dieu aya nu sok sering di masjid nah eta nah iya akhirnya Kangjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dinya ka imah Jabir bin Abdillah. Jabir geus di kamar kieu bae kumaha lalakonna ieu cekna kumaha lalakonna ieu asana beak jeung kastrol-kastrolna cekna. Ya Allah Kangjeng Nabi datang ka dinya mana ulah waka dikaluarkeun ulah waka diturunkeun ke kukula cek Kangjeng Nabi cek pamajikan Jabir ta ieu ke kukula cek Kangjeng Nabi beres ditinggali ku Kangjeng Nabi langsung diangkat antri sahabat antri kabeh siapkeun wadah saurang-saurang ka dieu maju saurang-saurang siblek tak maju siblek plek maju eta pamajikan Jabir kieu bae antu beak-beaknya. Ya teu beak-beak. Teu beak-beak teu saep-saep cek Jabir. Masyaallah, terus be 1000 jelema beres kabeh. Dahar sebeuh kabeh. Ieu na dibikeun ka pamajikan Jabir masih kene utuh teu coceng saeutik-eutik aja. Masyaallah. Lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyieun warteg cenah. Nyieun warteg cenah geus. Ya Allah ya Rabb. Saang hatena ulah Kangjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun beki Hairun kula anak abah kula Abah Haji Damyati Abah Haji Manuri putra bapana Romli putra Ki Hairun hajat begitu hajat teter ceritana tamu loba sedengkeun daging kurang nah teh Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah aya tangkal cau dituar kunyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur sepet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur langsung disemur biasa we tutupan ngan engke nu mawana kula cek Herun geus beres tah asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah Karim eta bodogol cau dikitu-kitu jadi daging. Haji Pendi mah daging dikieu-kieu jadi sagu.
Nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb ulah Kangjeng Nabi ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah cara wali-wali Allah nu sejen kula jeung Abah caritana ka mana ngaranna ka Banjar heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol masa sih datang ke Banjar jam setengah 10 8 9 setengah 10 2 jam setengah ke Banjar teka harti 2 jam setengah can aya tol teka harti kajian kumaha ge kula digerokeun geus aya Abah cenah kula tas gaji ya Allah diperkirakeun zuhur kunaon jam sakitu geus aya bener bae masyaallah geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ke Jogja tadina deuk ba'da zuhur ngan dahar heula tos dahar langsung berangkat ke Jogja diperkirakeun kan ti Banjar ka Jogja teh 7 sampai 8 jam tapi eta datang ka ditu asar ge encan teu kaharti horeg aya wiridanana la ilaha illallahul jalilul akbar guys bae ka ditu mah bejaan direkam kan musia bahaya guys sia bisa haliber kabeh. Nah, dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku Haji Pendi, ngobrol ka sumur. Orang kumaha nu macana, ya Allah ya Rabb. Nah iyalah, orang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara, atuh pasti nyaritakeun para sahabat pohara pasti, nyaritakeun para tabiin hebat, atuh pasti, nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam set langsung di batu Quran ini kumaha coba Haji Pendi pernah nurutan dekat Banten cenah jalan sumur blas di Banten eueuh didinya teu muncul atuh kudu aya babacaanana la ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate geus caang hate buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca. Bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we set balikeun selesai tanya koran nu eta beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur Haji Pendi mah maca koran teh cak anakna lagi ngapain bah baca koran waduh mobil terbalik bah atuh bacanya terbalik geus pikun goblok. Atuh lain ti balik bacaana salah. Ese jeung nu pikun ese. Masyaallah Karim. Sakalina maca koran pan teu beres nya maca. Ada berita apa, Bah? Cek anakna. Ini berita mengagetkan cenah. Emang berita apa? Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 5 mayat melarikan diri. 5 dokter terbakar hangus. Bah, masa mah heran dokter bisa lompat kebakar mayit. Lah iya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, caangkeun hate, jang nyaangkeun hate, moal bisa babarengan jeung polisi. Moal bisa dijamin 150%. Jeung TNI, wah beuki parah. Jeung pedagang karung moal bisa. Sekolah TSD datang ke SMA hayang bersih hati tidak ada jalan. Moal bisa. Hayang bersih hati kumaha sih supaya ulah impoten iman. Carana di sekolah moal aya. Guru sekolahna ge malegpeg. Nah, moal bisa kajian hukum mah. Profesor tinggal profesor, doktor tinggal doktor. Kuliah di mana we hayang canghat teh moal bisa cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah meraktekeun mah moal bisa
Nah hayang caang hate mah ieu tah di majelis taklim pesantren mondok pesantren caang hate Masya Allah nu mantak beda jelema nu pesantren jeung anu teu pesantren lain deui nu pesantren mah nu pesantren geus aya ilmuwan wajin babarag-bagan ka mamana ya cara Ki Uding teh balik pesantren teh emang hajunyeun pondok henteu dagang heula nya di Jakarta eta nya tapi teu maju-maju dagangna hutang ambalaya gas cek nya aing bagian meureun dagang mah bisnis lain boga mobil ngajual mobil bagian cek nya kakarak nyeun pondok. Nah ilmu lain deui Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah kitu keneh bisnis teu dimajukeun lain eta nu pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji mulai nyaangkeun hate tempatnya angkeun hate mah di majelis taklim tapi kiaina ulah Ki Golkar mah melegpeg sarua bae cenah PDI waduh sami mawon gua cenah ieu mah PKB weh pada bae ge lah iya oh lame abres iku mah ora beres ulah nu lempeng hiji be Allah lain anti tapi ngadoakeun Allah lempeng hati ulah aya terkontaminasi hiji be Allah tiba heula waliullah seperti eta mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun batur nu keur dansa batur nu keur mabok batur nu keur zina di hotel di bar nightclub dan lain sebagainya Gusti abdi teh jadi tumbal Gusti ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali teh capek sebab naon ngadoa lain jang dirina apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting nyahoeun loba nu maksiat tengah peuting emang teu nyaho sebab loba nu laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah ulah disiksa Gusti nu maksiat ulah disiksa Gusti cukup abdi anu mentang mata tengah peuting tadarru ka Gusti seperti eta waliullah ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali kunaon eta bersih hate mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia Allah cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu Banten mun eueuh nu kitu Indonesia mun eueuh nu kitu wallahu a'lam geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti dipepelingan ku hadis kitu keneh dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae ka anak ge mimiti dinasehatan 2 kali carekan 3 kali sintrek 4 kali tampiling anak kitu keneh Gusti Allah pertama melalui mauizah terus nasihat terus kadieuna terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah disunamikeun ku Gusti Allah urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh pasti aya bebendu Allah waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus nomor kadua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik ka langit maot. Roh kadeuleu roh. Mentak Haji Pendi ge kapeung waktu mah nyahuan yang aya roh maju ya. Emang bau hitut cekeuna ieu. Teu lain roh teh mah angin seger. Tah ieu teu beres Haji Pendi mah kanu kitu teh seukeut nya mah. Nah, eta roh bisa katingali. Ya Allah ya Rabb. Lamun jelema geus bisa nempo roh berarti geus lain cara ulang alamna. Aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat bae cara urang. Aya nu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah, bisa nempo ruh-ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah. Naik deui nya naik ke alam lahut eta mah geus lain caritakeun. Ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo. Masya Allah karim. Aya kene kuari ge lamun nu kitu. Banten ajur, Jakarta ajur. Nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi. Di ditu lain polisi dieu. Polisi dieu mah biasa-biasa bae. Polisi di ditu. Ceritakeun ka kula tek ngajak maksudnya. Kula ceritakeun, Pak, begini ya. Kiai itu ada macam-macam, kiai. Nyana kaget. Oh iya. Amankan kiai-kiai yang seperti itu. Paham nyana. Siapa saja kiai enggak tahu, yang penting kiai yang begitu amankan. Siap Pak Kiai, mantap. Aya sababaraha kiai diamankan. Nyahoeun nyana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna. Ngan nu pantes ti heula maot nu ngora anu kolot. Kula mah deuk nanya bae anu pangkolotna di luhur ieu saha? Urang doakeun mudah-mudahan tere amin. Saya kudu nunjuk kaki uding, atuh teh mah sarua. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah. Roh para syuhada nikmat. Syuhada teh jelema nu marawat syahid. Perang di medan laga. Kadeleuna nyeri. Padahal marohna diangkat ku Gusti Allah ka surga. Kadeleuna menyeri padahal geus nikmat. Aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah. Etalah jelema mujahid fisabilillah. Loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya hiji al mabdun teh jelema anu nyeri beuteung. Dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun, aya anu mules bae maot eta ge syahid kan. Nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah awewe ngalahirkeun maot syahid. Mana deui nu syahid teh jelema anu harik teh anu kabeuleum syahid. Aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid. Jelema nu ragag butaredi ragag ti luhur brek ka handap paeh syahid. Jelema nu liilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid. Loba nu maot syahid teh. Tuh nya, tinggal urang ye. Urang bagian nu mana ye? Supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikeun ka Gusti Allah syahid. Ya Allah ya Rabb. Hebat eta jelema lamun maot syahid teh. Hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah embung perang. Jeung ulah waka perang, jeung ulah perang dan naonan perang. Ngan ngelompokeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid. Alhamdulillah kos ngaji bae ulah babagi jeung dagang kecuali dagangna jang nyeun majlis. Tuh aya henteu ngaji mah can nyora ngadenge di pondok sugan kitu naon Haji Pendi keur ngumpulkeun jelema deung tuh ieu keur ngabagikeun zakat jan teh malah mah zakat batur dicokotan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Na ieu tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus,
minimal tafaul. Kedua, tuturkan Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah. Abeh caang hate urang di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana? 4444. Lamun lobatin 444. 44. Pikun teh mah geus kitu mah. Kolot kitu opat doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat. Sholawat nu mana cenah kiai? Nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur. Nariyah. Nu resep nariyah akur. Henteu cenah teh akur teh mah Ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang teuing cenah kiai. Sholawat istighotsah sallallahu wasallam dari mafillah alika wa yasidia rasul agis sagan bisa eta ge panjang keneh cenah kieu. Sholawat adrikni sallallahu wasallam tuh jadi ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrik lati-lati. Tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta bae insyaallah urang ke di akhirat maut di akhirat langsung loba sholawat banget ketempo ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi pendek kade cek Kangjeng Nabi kajin cek Kangjeng Nabi sholat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeutna herang amat ya urut naon di herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu. Nah ieu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng Nabi. Sholawat bae ka Kangjeng Nabi. Geus sholawatan nu urang resep. Eueuh hiji jelema ka surga, eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi. Eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi. Eueuh jelema diangkat jadi sholih tanpa Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah. Urang nyaho salat ti Kangjeng, nyaho puasa ti Kangjeng, nyaho zakat ti Kangjeng, nyaho bener ti Kangjeng, nyaho salah ti Kangjeng, nyaho segala rupa ti Kangjeng. Watu sangat wajar urang ngayakeun maulidan, dibid'ahkeun ku Muhammadiyah pek jang Muhammadiyah, dibid'ahkeun ku Persib heug jang Persib. Kajeun ieu mah. Tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, iyalah ala kadar lalagaan dari gula we ngaji lalagaan tadi nage naon gitu rada kurang sehat. Nah ieu mah ngabungahkeun ka incu, ngagumung jeung ka silaturahmi ka urang dieu. Ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding, akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan be. Ku akrab eta lah kadang-kadang henteu aya sekat-sekat. Jadi Haji Epi atuh pohara jeung kula mah pohara geus hese nyaritakeun anu kaakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae. Diledekan ku kula mah masih hayang cager emang deka mana. Nya teu bisa ngajawab nya. Heuh nya deka mana? Paeh bali ge kieu. Cek nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua. Ngora ge paeh bae cek nya. Atuh. Nah ieulah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia infoten iman. Kira-kira ketika tersep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman urang infoten. Disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener. Sebab urang bakal maot, ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun, segala rupa ditinggalkeun, nu milu ke jero adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna jore karasa jorena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oh seberapa lain di dunia lain di akhirat bae teh kos kitu di dunia. Urang amal bagus bakal kapanggih di dunia kene. Amal goreng di dunia kapanggih di dunia kene. Dongengna ramai sebenarnya tekarak inget eta ngan kulantaran geus jam 12 kaira deui dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di duniana sebab dimimitian ku Kangjeng mah heula dimimitian ku Kangjeng. Urang loba yo dongeng-dongeng wali-wali kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin muterkeun cincin kieu doang
dikutuk ku Gusti Allah. Muhammad, emang kaula ngadamel anjeun teh jang heureuy. Make jeung sempet-sempet ngome cincin segala urusan umat. Kangjeng Nabi dikutuk. Ku sebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kangjeng. Kangjeng bae ge panjang ta dongeng nangan engke deui 12 masalahna. Kangjeng bae ge ditegur ku Gusti Allah gara-gara sakitu. Encan para sahabat Sina Abu Bakar, encan sejen mentak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah karasa ku urang khairon ge bakal karasa urang nyaritakeun enon gitu ngarasa amal bagus ti Kangjengna keneh lamun tadi Kangjeng saleter bisa 1000-an amay ya'mal misqal khairon yarah terus dan segala orang nyaritakeun mukjizat Kangjeng. Masya Allah, makin tercengang, makin tambah iman, tercengang, tambah iman, tercengang, tambah iman. Geus puguh ka Kangjeng. Ieu ka para kakasih Allah lagi luar biasa. Nah, ieu mah dicukupkeun sakieu ala kadar jang sakadar itibar. Empo caangkeun hate urang. Nya ulah jadi impoten iman urang. Asupkeun diri urang ka majelis taklim ka pondok pesantren dengekeun ngaji asupkeun ke jero sanubari pake setik supaya urang kabehan husnul khotimah. Urang doakeun orok nu tadi mudah-mudahan panjang umur dijadikeun jelema anu sholih solihah kitu keneh urang kabehan mudah-mudahan jadi jelema sholih solihah. Akhir hayat orang mudah-mudahan husnul khotimah. Di akhirat orang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali ya maya pedagangna, pejabatna, polisina, abrina kabeh mudah-mudahan orang dihampura dosa ku Gusti Allah. Sakitu bae yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.